Alhamdulillah ya dina setiap waktu kukersaning zat nu mahirup nu maha kawasa urang dipaparinan rizki ku kehendakna anu maha rohman rohim urang dipaparinan izin ieu dahar waktuna siang sanajan sederhana tak ieu lalapna make lalap jalantir anu jalantir teh pamirsa anu kanggo membantu pengobatan penjernihan penglihatan mata tai jalantir teh jeung karena darah tinggi gitu khasiatna. Tah ieu samalna sambal goang ngan ku haseumna ku jeruk da ieu mah cocokna nu kieu mah sambal haseum gitu goang. Tah asinna asin japuh selar tah ieu sanguna ngahaja di leulesan da cenah ieu naon gitu boga beuteungna cenah ieu teu kaob dibere nu heuras-heuras cenah budak teh kurang ngeunah padahal teh kurang naon gitu ledok teuing. Tapi sanajan kitu nya sanajan bari mewah dahar ari kadorong ku hawa nafsu mah keur naon. Tapi sanajan sederhana lamun urang inget kana dat nu maha kawasa bahwa segala dikehendaki ku Allah rizkina ngeunahna kenikmatanna eta masalah ukuran dahar mah lain masalah ku loba dahareunana jeung anu mewah tapi ku ingetna ka Allah mah urang paparina nikmat itu tarulnya. Tah kade urang seubeuhna dahar teh lain ku sangu lain ku deungeunna loba tapi seubeuhna dahar teh karena kujatna mah hirupna mere rezeki maparinan wargi kana beuteung ngajadikeun kakuatan jasmani. Pan sok aya lamun keur dahar teh nemong-nemong daging yuk kemewahan itu ieu wah nikmat cenah ieu dagingna renyah itu ieu eta teh salah. Sabab anu mere ngeunah lain daging lain makhluk nu mere ngeunah mah Allah dat anu mahirupna. Tah kade nya ye aneh ruwet ti ayeuna kudu diajar ulah rek nuduh dahar teh ngeunah ku barang daharna tapi ku dibere kanikmatanna ti Allah anu maha kawasa. Sedengkeun wajibna iman ka Allah teh dina sapopoe teh kudu ceuk papatah Sunda sariding gumading teu weleh sariding gumading teu weleh eling sarengkak polah teu weleh sumrah. Ta maksudna keur dahar keur leumpang keur usaha teu weleh inget ka Allah teu weleh sumrah masrahkeun da urang mah la haula teu boga kekuatan Allah anu adim. Karasana Allah anu adim teh jadi na waktuna dahar aya dikersakeun budak mah sanajan bari sederhana oge. Tah itu jadi sarengkak polah teh urang kudu sumrah pasrah bahwa segala rupa teh urang mah teu boga naon-naon lemah hanya ku kudrat irodatna Allah. Segala rezeki perizinan itu ieu ari sariring ngubading kudu teu weleh eling we inget teh kana nyiptakeunna sakumaha keur kumaha ge sabab engke bakal balik deui jasmani balik ka alam taneuh roh kudu balik ka alam suci ka asal eueuh urang karti. Tah diajar ti ayeuna ya lain keur dahar wungkul inget teh cenah sok aya di awalan ku bismillah di akhiran ku alam sabenerna mah dua-duana ge akhir awal. Tah kuduna mah bersyukur keur aya bersyukur keur eueuh bersyukur keur kaayaan ieu dahareun mewah bersyukur keur kaayaan ieu sederhana tetep kudu syukuran kabeh tidak Allah nu maha kawasa rulnya. Tah ayeuna mah urang doaan ieu dina dahar Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, ye rezeki dina hate teu kuduna bibir, abah nu ngomongna bibir sote nah hate. Ya Allah nampi ye rezeki kundak dat nu maha suci anu maparin Rahman Rahimna kakuatan jasmani pikeun ibadah mengabdi kadat Gusti anu maha suci. Mugi Gusti maparinan di sarangan-sarang berkahna sehingga jadi kekuatan abdi ibadah
seuleuteuh oleh eling ka Gusti salawasna. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sok lah hatur nuhun ieu kasadayana wilujeng tuang.